Paguyuban Pasundan, Paguyuban Pasundan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Baraya Pasundan, Baraya Jawa Barat, Baraya Indonesia, Baraya Internasional. Nu kusim kuring di pikares di pikajrih. Alhamdulillah urang patepang deui di Buruan Pasundan. Ngawangkong di Buruan Pasundan netep ki Sunda jeung bangsa. Cik ah. Alhamdulillah dina kasempatan anu kalintang saya ieu di payunan simkuring parantos hadir seorang budayawan, seorang akademisi, seorang penggemar motor-motor lawas, bahkan kantos janten pimpinana, mantan El Presidente Brotherhood 1%, sareng seueur-seueur di oge kalebet penggiat sosial di Tatar Jawa Barat sareng Indonesia. Wilujeng Sumbing, Kang Budi Dalton di Buruan Pasundan. Hatur nuhun kalintang atohna abdi diulem ku Kang Budi di sami Kang Budi di Buruan Pasundan. Di Buruan Pasundan. Nuhun. Siap. Hatur nuhun. Nuju sibuk naon Kang Budi? Ari sibuk mah henteu pan sadaya ge ngawulang sami Sami urang teh. daring ya. Daring leres. Tapi nalika urang Sunda Kang Budinya ieu teh sebagai orang Sunda abi teh nuju pami bahasa Indonesia mah berduka. Ah, kunaon? Urang Sunda teh berduka. Kumargi simbol anu dipikaluhung, dipikaagung ku orang Sunda. Nya eta maung teh kena Covid. Nya. di naon namina? Di mana di Ragunan? Di Ragunan di Jakarta. Aduh Maung Bandung kena akan eta Maung Batawi asa ulah Maung Bandung. Maung Batawi. Mudah-mudahan Maung Bandung mah ngangge masker. Punten. Ieu nyarios masker. Sim kuring bade ngadugikeun heura mangrupi disclaimer ka Baraya Buruan Pasundan. Baraya Buruan Pasundan dina gempungan ieu dina acara Buruan Pasundan sesi simkuring sareng Kang Budi Dalton ieu. Alhamdulillah Kang Budi Dalton boh simkuring Kang Budiana parantos dicolok pangambung Kang Budinya. Urang alhamdulillah kalebet kru Buruan Pasundan sadayana aya Kang Kiki, Kang Jani sareng Kang Sendi oge hasilna negatif atanapi non reaktif dina naon namina teh swab antigen nembe. Aku kituna Kang Budi Dalton sareng simkuring wantun dibuka teu ngangge masker dina acara ieu. Tapi reng saya acara mah Kang Udi sareng simkuring diangge deui maskerna kedah diangge. Tapi uwihan deui Kang Budinya. Nya eta geuning dugi ka maung wae. Maung. Katepaan sasalah di kena. Abdi mah kacipta anu nyolokeun alat swabna eta ka maung. Jika nama eta kumaha dugi ka uninga siga nama maung teh ieu ruang riung eta di pasar bukan di mana. Ta eta urang taroskeun ka Pak Gubernur DKI bilih maung teh naon namina teh kengeng ku Covid. Mohon. Gara-gara manehna marahin gapleh gitu. Sehingga ngariung ngopatan gitu aja. Siga nama ieu Kang Budi janten di alungan Parab daging atah hare-hare we. Oh iya hilang penciuman. Paginten gitu. Aduh. Jadi Baraya Buruan Pasundan teh aneh pami simkuring sering akei-akean pami tepang sering gumujeng sareng Kang Budi Dalton sareng mantenna. Margi lianti akademisi anjeunna ge seorang humor gaduh gelar marah dokter humoris kausa paling tepat dokter humoris kausa. Aduh. Kang Budi naon namina teh kumaha ya kumargi salira oge seorang budayawan gitunya seueur sakaterang simkuring seueur naon namina teh
ngalakukeun perjalanan budaya oge pami telepat ka sabaraha tempat. Tadi hubungkeun sareng kondisi ayeuna nya utami ngeunaan perhatosan langkung utami deui kaum muda ye Kang Udi kana budaya urang teh kumaha ulah dugi ka naon namina leungiteun obor sehingga panginten tokoh sepertos Kang Budi Dalton ieu kalebet tokoh anu punten secara yuswa tetebih gitu tah sareng generasi milenial kalebet generasi Z gitunya dikaitkan sareng aktivitas Kang Budi boh di kampus boh di luar kampus oge di komunitas motor sareng komunitas kesenian kinten-kinten kumaha tah ikhtiar Ari Kang Dalton mohon Ari abdi mah nu kahiji ningal ieu Kang Budiana janten krisis figur panginten figur da ari biasa nama ayeuna mah sok disebatna follower zaman urang mah urang pipilueun nokohkeun si anu nokohkeun anu sepuh urang mah kapungkur ka cida seueurna anu masih ngadangiangkeun kene elmu luhungna Sunda dongeng Sunda boh dina radio televisi jeung sajabina tah aya waktos aya hiji mangsa anu jedana teh ical dugi ka figur-figurna nu mawi kunaon abdi disebatna tokoh ge panginten pedah teu aya we nu sanes teu aya teh sanes teu aya pisan panginten nanging kirang dirojong oge ku urang ku sarerea kangge mohon kumar sewang-sewangan pan sewang-sewangan itu memang ahlina ieu urang dorong nanging nu teu aya teh ruangna nah ruang kangge nguningakeun naon atuh kebudayaan Sunda Nusanyana nu tiasa dilarapkeun dina kahirupan zaman ayeuna da ari abdi percanten keneh generasi Z ayeuna ge disebat we zilenial atanapi milenial tangtos aya kahoyong mah tangtos untuk mengetahui eta tapi ku aya kemudahan media sosial informasi oge memang janten anjeunna teh bias kumargi seueur teuing referensi nu talabrakan terus ngabingungkeun aranjeunna nya ari atoh kalintang atohna ku gampilna informasi tapi aya oge janten keraguan kumargi ku seueurna perbedaan pendapat pangintennya janten kedah kumaha kedah ka mana sementawis figur-figur anu katawis rada langki laras ongkoh deui di media cetak zaman ayeuna mah teu aya ruang eta teh budaya khusus kitu nya paling nya saalit bahaseun teh mohon zaman Kang Budiana panginten seueur keneh urang teh dugi ka wah aya tokoh ieu aya Kang itu Kang ieu aya Pak Didi panginten aya Copopok ayalah tinggalin tapi nu kirang langkung ayeuna yuswana 40 dugi ka 50 dina range eta asa langki gitu dari nu dihandapeun mah pasti hoyong milari mah abdi mah teu ragu lah gitu gitu tadi abdi kataji aya kasauran salira ngeunaan tos ical tanapi apakah diicalkeun ya atanapi aya nu sengaja ngicalkeun hiji naon hiji series hiji episode kumaha Kang Budi ari abdi mah sok janten disebat naon ku batur teh antitesis teh cenah antitesis teh sok benten sareng hipotesa anu tos umum di mamana aya upami urang hoyong aya perobihan memang kedah aya kawantun kangge ngadamel hiji antitesis tapi nu aya dasarnya sareng fakta data nah di antawisna nya eta katawisna mah abdi ningal dina hiji konteks nu disebat modern urang mah sapalih jalmi nyebatna ieu modern. Tapi tanpa disadari ku urang aya ratusan budaya nu ical. Hiji contona kieu Kang Budiana. Aya nu disebat urang masak sangu we. Tah urang ngadongengkeun masak sangu. Aya budaya nuar suluh. Nah eta teh budaya produk budaya nuar suluhnya. Kahandap dugi ngentep suluhna di beng-brengkeun dina hawu lajeng aya songsong di dinya aya ruhak di dinya aya sajabina dugi ka seeng tadinya aseupan dugi ka jantana sangu diakeul dina boboko sareng cukilna tina proses eta wae tadi nu disebat ku abdi langkung ti 30 produk budaya
Ieu teh tanpa disadari ku urang ical ku hiji benda anu namina magic Magic jar. gitu. Janten memang bade nyebat bahwa ieu dihilangkan panginten. Pami bahasa gaya nama hidden agenda. Panginten sih gitu. Lewat hiji dongeng nu disebat modernisasi gitu nya. Tanpa orang sadar dikantunkeun ieu sadaya dugi kalisung-lisung parage nutu na gitu teh aya kenal ge henteu panginten. Kamu ngurang kali cik pangmawakeun song-song. Naon song teh lagu cenah. Janten sesah gitu. Seng naon ya seng teh cenah. Aduh, janten abdi hampir bade menduga lah. Memang siga nama ieu disengaja kumargi alasan nama memang modernisasi. Kan orang kan menyikapi kebijakan eta hungkul. Laras. Kumargi aya nu menarikna Kang Budiana. Naon tah? Dina ngadongengkeun sangu. Laras. Ti kawit si pare ieu beas teh urang dibersihan. Mohon. Padahal mah ada beas teh di mana-mana gitu aya nu dikumbah dugi geus 3 kali teh cai mohon. Citajena ge Jakarta murang kali. Tah ieu teh kangge naon saur nama eta teh kadar karbohidrat ngirang gula. Lajeng di pasakna oge ngangge seeng dugi ka atos jantena diakeul. Haseup eta ge sami. Mohon micen gula. Nah, pamiti sisi medis wae panginten kan eta teh tos diemutan panginten. Dina 7 unsur kebudayaan salah sawiosna ya sistem teknologi. Numutkeun abdi mah eta ge teknologi. Laras. Sehingga tak acan kadongengkeun yen Prabu Siliwangi kengeng ku diabetes kan teu aya. Ya dina dongeng gitu teh kapung mah. Janten aya rugalna katawisna tina ayana modernisasi. Oge kadua tina perilaku budaya, katiluna produk budaya ge ical gitu kan. Gitu. Janten ari abdi mah anger ngangge pola kapungkur tapi kangge ngahaneutkeun sangu mangga ngangge magic jar ari abdi gitu. Laras. Ari proses nama abdi mah kitu we gitu. Luar biasa. Daya karaos. Mohon. Gulana jadi ngirangan abdi. Katawis ya. Naon namina teh 20 tahun lebih muda. Waduh. Nah, kamudi panginten oge ku kituna nya urang teh ulah dugi kating jadi budak-budak modernisasinya. Iya. Ulah janten kakitu sehingga abdi gaduh pangemut sanes oge janten sok mungkin kabita mun ningali hiji negara anu bisa madukeun antara nilai-nilai adiluhung karuhun-karuhuna sareng modernisasi nu kapayunan karandapan ku anjeunna ayeuna nyurup deui. Contoh kan misalnya Jepang, Korea Selatan gitunya anu deket-deket sareng negara orang di kawasan Asia seperti itu. Kang Budi optimis henteu dugi kadina hiji waktos misalnya kapayun bahwa negara urang, bangsa urang oge tiasa aya dina titik sapertos naon anu dipilampah ku orang Jepang. Ya, tiasa ngahijikeun antara modernisasi sareng nu namina naon namina teh lokal genius teh gitunya. Kumargi panginten abdi mah memang osok kalaresan ngaos gitunya naskah sepuh segala rupi dina kakawen segala rupi jeung kadua memang aya kayakinan tos diserat ku aranjeunna hiji mangsa maraneh bakal diayak-ayak beas janten anu bade kacanak palid mah keun bae teu nanaon da urang mah tos gaduh papagon ngigelan sareng ngigelkeun teh keun walah orang-orang pilihan mah aya da janten pami bahasana optimis teu abdi mah optimis pisan salerna. Kantun aya hiji kasadaran di urang-urang panginten Kang Budiana anu di tingkat nasional. Misalna ngeunaan kurikulum. Kan ieu teh kacida ti daerah mah tos seueur mapari masukan ngeunaan muatan lokal. Nanging di pasakna panginten teu acan di pusatna kan tinggal kantun aya sinergi atanapi wawakil urang nu di ditu nu tiasa nyangemkeun eta ngeunaan lokal tadi. Tapi kadua dina kecap oge Kang Budiana abdi teh kamari diajak diskusi. Kan hiji produk budaya nu pangaheng nama katawisna tina bahasana. Di mana-mana oge. Jadi upami aya bahasa dugi ka sesah dialih bahasakeun bujeng-bujeng ka bahasa internasional. Bahasa nasional wae sesah berarti ieu budaya teh kacida luhungna. Nu mawi ku kitu dina narasi oge numutkeun abdi mah saena uwih deui ka bahasa urang. Dina diskusi teh kamari teh aya judulna untuk meningkatkan menciptakan karakter pemuda bangsa Indonesia, membangun karakter dan lain-lain.
numutkeun abdi sejak nyemutan hungkul yen karakter teh aya bahasa Indonesiana nyaeta watak upami building teh ngawangun atau membangun karakter building atau sebenarnya ngawangun watak gitu. Kenapa kita harus ngiring-ngiring jadi gitulah maksud abdi. Jadi kokoreaan teh nya. Gitu siga Korea. Nu sok disebat K-pop teh. Da murang kali abdi ge ningal eta nya. Ningali aduh musikna kecida aheng. Mohon. Didangukeun teh teks laguna geuning Korea we anger gitu. Gitu jadi ya, kacasandak janten Inggris gitu. Nah, urang teh poinna mah hiji katawisna Kang Budiana. Naon tah Kang? Teu aya percaya diri. Percaya diri. Gitu. Naon bahasa dayeuna mah confident gitu nya. Confident teh nya percaya diri teh. Kacipta ku Kang Budiana waktos aranjeuna harita nyiptakeun komputer. Terus tiba-tiba nyiptakeun alat anu kieu. Mohon, MOS. Tah, harita mah kan teu aya namina. Mohon. Pede we, bere we ngaran MOS cenah gitu kan. Padahal teu aya hubunganna jeung berit. Percaya diri we ngadamel kecap teh gitu, kecap anjeunna gitu tah maksudna. Mawi wihande nya anu nembe perkawis naon kalimah-kalimah sasauran-sauran urang mah nu adiluhung saur Kang Budi pan seueur pisan kalintang di Sunda. Atuh komodo. Reuwas kareureunnakeun geus tong dipaksakeun diterjemahkeun ka basa Indonesia. Kunaon tah? Nyada kumaha kaget naon? Kaget setelah istirahat. Nyata janten memang teu tiasa dialih bahasakeun teu tiasa. Mun janten pami eta teh kumargi abdi kalaresan budayana diagengkeun Sunda Kang Budiana ge kalaresan gitu. Oge di budaya-budaya sanes upami aya hiji kecap gitu. Biasana teh urang-urang mah aya gambarna Kang Budi. Jadi aya visualna. Ada visualna. Siga Kang Budiana dipayun tuh ditotog cenah. Gambarna teh tos aya Allah keur kieu gitu. Mohon. Kang Budiana tuh dipayun ti jengkang. Aya gambarna kitu. Aya ti Soledad pasti nincak leueur. Ti Kudawat cenah ti Gorobas pasti kan ubala. Ti Gubrag pasti tina kasur, ti Gorobas kanu naon jeung sajabina. Aya janten pami ku urang dialih bahasakeun ka bahasa Indonesia ukur jatuh. Gitu jatuhna keur kumaha gitu. Jatuhna teh dugi ka babak. Gambar di dieu Allah babak gitu. Upami bared biasa gitu. Raheut kieu. Rupi-rupi tos ka gambar visualna. Tah upami ayeuna ninggal sebat we bahasa internasional Inggris. Tadi uih deui kanu pare. Tempatna disebat rice field. Eta nu dipelakna rice. Nuju dipasak ya rice. Pas tos disajikeun ya rice kene namina ge. Malihan tempat ge rice field. Di urang mah tempat ge disebat sawah. Pami urang ngadangu sawah pasti tempat melak pare. Da can pernah aya nu melak tanggal cau di sawah mah gitu nya. Janten aya namina sewangan gitu kacida. Eta teh anu disebat naon namina teh bahasa Sunda bahasa rasa teh. Janten visualisasina luar biasa dibandingkan justru bahasa negara bahasa Indonesia nah misalnya kami dikaitkan kadinya komo bahasa Inggris nah gitu. Nah janten luar biasanya Kang Budi Dalton nanging wihan deui panginten kamlang urang tetep mangrupi hiji kamlang yen anu nembe ku salira didugikeun nu sangat sasimkuringan simkuring kataji ngeunaan kalebet reueus penggambaran sepros kitu kan ieu teh nya sakali deui nya kumaha urang ngadugikeun ka generasi ka para nonoman kiwari kitunya sehingga anjeunna bangga janten orang Sunda gitu nya. Kemudian paminingal sejarah Kang Budi secara keorganisasian punten buruan Pasundan teh kagungan paguyuban Pasundan. Laras bisa. Manawi Kang Budi oge gaduh referensi kumaha naon namina teh paguyuban Pasundan sareng sekeseler. Nalika di tahun 40-an menjelang 45 komo terus ka pengker-pengkerna. Abdi mah nu kacipta teh sigana pami urang ninggal ayeuna dina media sosial we Kang Budiana boh Instagram aya YouTube jeung sajabina. Kunaon abdi tadi optimis seueur marurang kali nu anom ngadaramel channel-channel ngeunaan Sunda teh seueur nanging
Zaman ayeuna mah sok disebat hub cenah. Hub. Di mana tuh indungna? Numutkeun abdi mah paguyuban Pasundan teh tiasa ngawadahan eta. Kedah janten eta. Mun kedah janten eta nu mawi kedah aya memang uih deui figurna saha engke di dinya gitu nya. Di payun mah urang asa gaduh tunas Pasundan. Misalna eta. Janten wadah anjeunna ka dieu sasuanten anu bade didugikeun ku aranjeunna. Laras. Bilih hawatos generasi handapeun aranjeunna langkung bingung ke kumargi saking seueurna. Laras. Iya berarti naon namina teh janten pekerjaan rumahnya. Janten PR pikeun warga paguyuban Pasundan oge gitu kan. Kumargi boh komo di tahun ayeuna paguyuban Pasundan parantos nincak dina yuswa anu ka 108 tahun. Luar biasa. Kapungkur nalika Sumpah Pemuda paguyuban Pasundan oge gaduh peran di dinya. Di tahun nalika dipimpin ku ketua umumna ketua umumna Pak Oto Iskandar Dinata. Sekretaris Jenderalna Pak Insinyur Haji Juanda. Ieu mangrupi periode nu luar biasa ngiring mengantarkan ke pintu gerbang kemerdekaan. Tug luncat di kaki wari ketua umumna Pak Profesor Didi Tulmuzi. Ieu katawisna Prof Didi hoyong mulangkeun kejayaan paguyuban Pasundan dina kondisi kekinian Kang Budi. Kaki warian di antawisna nyaeta teh dua misi besar paguyuban Pasundan nyaeta merangan kabodohan sareng kokoro kamiskinan. Ieu janten naon namina teh gawe bareng anu luar biasa dipimpin ku pangarsa Prof Didi eta nepi Kang Didi gitu nya. Mudah-mudahan ya nah Kang Budi naon namina teh Wiande nya manawi ku perjalanan budaya Kang Budi salami ieu kalebet pengalaman budaya Kang Budi salami ieu eta kapendak teh kinten-kinten naon namina teh dina mangrupi naon lah kitu tanya artefak atanapi naon nu ngabuktoskeun bahwa yen Sunda sebenarnya pernah jaya, yen Sunda pernah kawasa. Janten upami urang aya hiji memang nu teu tiasa didebat usaha wae Kang Budiana. Nu teu tiasa didebat teh nyaeta anu dianggena ku geologi atanapi geografi yen nu disebat Sundaland teh ya. Sundalandia, the growth of Sundaland dan the Isle of seueur sesebatan nu nyebatkeun ngeunaan Sunda teh nyaeta sebuah paparan nu ageng. Kawetanna dugi wilayah Sunda kecil teh nya ka kulona atuh ka itu dugi ka perbatasan Cina jadi kalintang ageungna. Nah atuh ayeuna dugi ka Sunda teh ngan ukur jalmi nu aya di pulau Jawa bagian kulon jeung ras deui kitu nya. Padahal kapungkurna mah sanes. Janten upami kajayaanna kumaha faktana naon abdi kantos ka Angkor Wat di Thailand bali dianya di dinya wae diseratkeun keneh yen Angkor Wat teh eta hiji tempat kantorna gubernur Jawa di dinya janten tak acan keneh aya sekat yen anjeunna Thailand urang Indonesia ieu Singapura eta mah kan tatanan dunia baru kantor gubernur Jawa di dinya aya seratana gitu. Hartosna kan aya hiji paparan nu ageng nu hiji sistem katatanegaraan panginten hiji akar budaya hiji ideologi nu mawi abdi mah teu aneh upami tiba-tiba aya keris di Malaysia keris di Brunei di Singapura jeung saja dan memang urang hiji paparan kapungkurna janten memang peta budaya mah teu tiasa ngangge peta wilayah negara benten ngan pada saat si keris ieu teh ujug-ujug diklaim ku nagara batur tah nemewe urang teh hareudang gitu atuh ku bongan ku maneh teh diropea ari ku batur atau sakare ku gorowokan da memang di ditu ge aya salerosna mah janten pami pernah teh nguasa aduh dongengna kacida seueur teuing salerosna mah ku kecap pajajaran nagara anu terakhir oge nya dikawit Salaka Nagara, Taruman Nagara, Cupu Nagara, Banjaran Nagara, Pajajaran Nagara. Nagara teh tos napel ti kapungkurna. Hartosna hiji tatanan anu tos sangat tertata tapi buktos nu paling fakta mah pada saat Kubilai Khan
sumping ka dieu anjeunna lapor ka kaisar anjeunna yen anjeun teu mungkin tiasa ngajajah bangsa itu. Dadi ditu mah geus katata jeung sajabina. Pan aya hiji konsep nu disebatna teh Nanking Nanyang, pelebaran Cina Selatan. Tapi sanes ngadongengkeun ras abdi teh. Anjeunna gaduh misi we hoyong pelebaran ideologi nagarana nanging pas ka wilayah urang anjeunna teu wantun teh. Kumargi di urang mah tos teu aya sekat. Kang Budiana Ambon, abdi Batak, ieu Sunda, ieu agamana naon tos kariung we sami. Tapi eta janten modal ku Hindia Belanda mah. Urang bebeuskeun we cenah ku DVD et Impera. Eta. Si Snok Hugronya. Itu Kang Budinya neraskeun dina poin ieu dina wilayah ieu. Sim Kuring kaleresan sabaraha waktos kapengker. Kantos ngersakeun sumping ka Habib Lutfi bin Yahya mantenna tokoh naon namina teh torekot di Indonesia bahkan internasional 10 orang sadayana bahkan di dunia internasional teras deui kaleresan dina periode ayeuna mah kapercantenan ku Presiden Jokowi janten salah sawios anggota Dewan Pertimbangan Presiden Wan Timpres nanging nu hoyong ditaroskeun nah Sim Kuring tepang kaleresan ditampi teras sakedik lah teu patos panjang sing horeng Habib Lutfi bin Yahya teh pangersana Habib Lutfi nuju gaduh naon namina teh gaduh kahoyong ngeunaan nyukcruk jalur dina raraga ngajagi nasab sejarah memang anjeunna mah ngawitana ti Sultan Agung pai telepan teras tugdugika di wilayah Tatar Pasundan ge anjeunna hoyong uninga kitu Kang Budi janten upami aya ikhtiar nu saos kitu ti ulama ageung kaliber Habib Lutfi wae tos pos kitu urang isin atuh urang malah kedah nama urang nu aranom leres eta dugi ka dipilari Kang Budi ka naon namina teh ka makom-makomna ka pendak aya ya janten abdi mah percanten komo pamibahasa ieu mah sakaliber anjeunna anu tos itu ieu mah dina pemahaman anjeunna tangtos tos teu aya sekat-sekat nu tadi teh. Produk DVD et Impera teh tos teu aya gitu nya. Nu mawi anjeunna hoyong oge gitu. Nah nanging kan dina masa-masa anu urang kokoreh keneh, aya keneh ego nu ageung. Masih keneh KTP-an ku Nyong Ambon, Nyong Selebes, Nyong Java dipisah-pisahkeun eta. Egona supados muncul teh aya keneh. Sehingga asa teu ridho pamikaruhun urang teh diangkeun ku batur. Da buktosna dina Wang Sakerta wae kan kitu. Dugi kita katereng saeta nyeratkeun naskah teh da parasea parebut karuhun gitu nya. Janten memang kedah anu siga Habib Lutfi kitu anu tos memang leah gitu pandannya dina ieu mah. Memang aya kahoyong kangge nyukcruk tos teu aya sekat-sekat eta deui ngobrolkeun teh bangsa. Aya hiji anu kataji pami abdi ngeunaan sareng agama Islam. Kadang kawis urang ngobrolkeun budaya teh siga anu tabrakan sareng budaya Islam. Islam agama. Padahal numutkeun abdi uih deui tadi. Aya hiji unsur kesengajaan memang kangge urang beropini siga kitu. Padahal pami urang buktos we Mesir teh kacida negara Islam kita kenal, Muslim naseur ageung. Tapi anjeunna gaduh titinggal peradaban, kebudayaan. Anu ku urang dikenal Sphinx teh nya piramida di dinya. Sakaterang abdi pami dina dongeng agama Islam. Eta kan beragama Islam kaleresan. Aya nu kasabatna Firaun. Eta teh kan awon pisan image-na nya dina tapi anjeunna mah tos teu ngadongengkeun eta. Kumargi pami urang nyebatkeun anjeunna awon dina konteks kebudayaan, maka akan tertutup kita melihat budaya urang nyalira, kebesaranna. Geuningan di Mesirna nyalira mah
Dimulai gantungan kunci, kaos jeung sajabina ge gambar Firaun eta teh. Diarang teu aya hubunganna selesai. Keyakinan nama muslim leres kitu eta budaya. Eta kan kantun kebijakan urang milah eta leres. Tak upami sakaliber Habib Lutfi tos teu aya eta tos sangat kahartos eta teh gitu. Bangunan dina logikana tos bangunan kebangsaan, nasionalisme gitunya Kang Budi. Aduh, alhamdulillah. Mudah-mudahan seueur-seueur di tokoh-tokoh urang anu sapertos Habib Lutfi, sapertos Profesor Didi Turmuzi, sapertos nu sanes-sanesna gitunya aya tambihna. Saha Kang? Pamitiasa mah nu langkung anom. Anu langkung anom. Maksud teh supados energina seueur keneh. Oh iya leres. Kang Didi pangintenku pada melana segala rupi. Kitu oge Habib atunya ngalayani seueur ieuna gitu. Nu aranom sok geura sila kitu. Urang kawitan ku generasi nu aranom ku naon urang-urang gitunya Kang Budi. Bilih aya sakedik ti Kang Budi kamandang ngeunaan bade mangrupi kiat atanapi kamandang lah Kang Budi naon namina teh secara langkung spesifik kumaha miara mulasara budaya pikeun generasi muda ayeuna Kang Budi. Kumaha tah? Saleresna pami abdi mah tara seueur tara panjang Kang Budiana. Abdi mah biasana mung hiji kumargi hiji kecap nu dianggap sakti kangge abdi mah dalilna teh kieu Kang Budi man arofa nafsahu faqat aroba-roba. Sing saha-saha anu wawuh ka dirina tangtu wawuh ka Gustina. Lamun urang geus wawuh ka dirina berarti orang percaya ka Gustina. Pami orang percaya ka Gusti teh percaya ka dirina. Eta nu sok disebut percaya diri. Maka lamun orang tos percaya diri, orang tangtos wawuh kana jati diri. Pami orang tos gaduh jati dirina, pasti orang ngarasa gaduh harga diri. Pami orang tos gaduh harga diri, teu mungkin orang ngajual diri gitu baraya buruan Pasundan eta oge Kang Budi nu dipikares ku Sim Kuring eta mangrupi closing statement dina wangkongan Sim Kuring di podcast buruan Pasundan sareng ing pangersa Budi Dalton gitu kan. Kang Budi. Harga diri anu tetep kurang kedah pertahankeun ulah dugi ka ngajual diri. Tapi moal mungkin ngajual diri generasi muda ayeuna lamun boga harga diri. Mangga eta mah kantun dilarapkeun ku urang sadayana utami kangge generasi muda Pasundan, generasi muda Jawa Barat, generasi muda Indonesia. Insyaallah kapayun sapertos harapan Jokowi Presiden Republik Indonesia ayeuna anu miharep ayana generasi emas teh Kang Budi. Mudah-mudahan generasi emas teh generasi anu geus matri dina dirina mangrupi harga diri anu geus kandel gitu. Pihatur Kang Budi Dalton baraya buruan Pasundan nu dipika hormat pikareus ku Sim Kuring. Kitu wae panginten urang pungkas wae wangkongan danget ieu sareng Kang Budi Dalton. Mudah-mudahan wangkongan di podcastna buruan Pasundan kagungan paguyuban Pasundan ieu mangrupi wangkongan anu seueur manfaatna seueur hikmahna utami kangge generasi muda Pasundan Jawa Barat oge Indonesia. Amin. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.